Tah kabar si Wak, ngilu ngabuburit Wak. Jadi keur ngabuburit nempokeun jalan tuh lalu lalang. Beueun lagi lah era euy. Diajak ngabuburit na motor si Kukut mah. Lah hayu ayeuna lah ubat yang ngabuburit ke Penyasari. Duh, si Gana arek ngajak buka puasa bareng gratis atau arek ngajajanan urang nyeret tajil. Tungguan. Ternyata kota Banjarsari rame ya. Banyak gedung-gedung, Pak. Kakaralun, Pak. Abi ka dieu Islami tara ka dieu. Gusin Wagung ari si Uwa sakitu urang pamarican juga antara ulin gitu ke Penyasari Wak. Jarang, Pak, Islami bisa ya mana setahun langkung mah, Pak. Aduh, udah beda perkembangan Penyasari ayeuna mah Wak. Wak, ayo urang ulang ke sore ya.